Kaepiat atanapi tata cara motong kuku. Aya dua katerangan tapi dua nana oge sami. Katerangan kahiji aya dina kitab I'anatul Thalibin juz sani halaman 84-85. Qauluhu wal mu'tamadu fi kaifiyati taklim. Menurut qaul mu'tamad dina kaifiyat atanapi tata cara motong kuku. Keterangan kedua aya dina kitab Hasyiyah Bajuri. Keterangan kedua aya dina kitab Hasyiyah Bajuri ala Ibni Qasim al-Ghazi atanapi Hasyiyah Fathul Qorib. Tadi mah I'anatul Thalibin, Hasyiyah Fathul Mu'in. Ieu mah Bajuri ala Ibni Qasim, Hasyiyah Fathul Qorib, juz awal halaman 221. Fi kaifiyati zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tamadu, menurut pendapat mu'tamad, annahu sanyana kalakuan yabda'u ngawitan hiji jalma fi taklimil yadaini dina motong kuku tangan dua nana. Bisa babati yaminihi. Pertama dimimitian dina curug tenepi telunjuk. Telunjuk anu kanan ilahin siriha dugikeun ka cingir anu belah kanan. Summa ibhamiha tuluy ibu jari tenepi jempol anu belah kanan. Summa hinsiri yisarihi teras weh cingir anu belah kenca, cingir panangan belah kenca ila ibhamihi dugikeun ka jempol anu kenca. Menurut pendapat mu'tamad, kaifiyat atanapi cara motong kuku dimulai tina telunjuk anu palih kanan, teras kana jari tengah, teras jari manis, teras cingir anu kanan, teras jempol tenepi ibu jari anu kanan, teras cingir anu kiri, jari manis anu kiri, jari tengah anu kiri, telunjuk anu kiri ditutup ku jempol anu kiri. Menurut pendapat mu'tamad, dina motong kuku nu sampean wapi taklimir rijlaini, dina motong kuku sampean dua bihin siril yumna dikawitan ku cingir anu katuhu, cingir sampean anu katuhu ilahin siril yusro dugikeun ka cingir sampean anu kenca.
lakin dhahabal Ghazali, tetapi na pendapat Imam Ghazali, ila annahu sanyanya jalma dina motongan kuku yabda'u ngamimitian eta jalma bisababati yaminihi kita bina telunjuk anu palih katuhu summal wusto teras kana jari tengah summal bin sori teras jari manis summal hinsiri teras cingir summa bihin siril yusro teras kana cingir anu kenca summa bin nasriha teras jari manis anu kenca summal wusto teras jari tengah anu kenca summa sababati teras telunjuk anu kenca summa ibahamiha teras ibu jari anu kenca summa ibahamil yumna terakhir ibu jari anu katuhu. Jadi menurut pendapat Imam Ghazali, motong kuku, kaifiat motong kuku dimulai di telunjuk anu kanan, terus jari tengah, jari manis, terus cingir tenepi kelingking. Nah, tina kelingking kena kelingking tenepi cingir anu kenca, terus jari tengah, terus jari manis, terus jari tengah, terus telunjuk, terus ibu jari anu kenca, terus ibu jari anu katuhu terakhir. Nah, menurut pendapat Imam Ghazali. Adapun pendapat kawal mu'tamad mah tina telunjuk anu kanan, terus jari tengah kanan, jari manis kanan, cingir kanan, ibu jari anu kanan, terus kana cingir anu kenca, jari manis anu kenca, jari tengah anu kenca, telunjuk anu kenca, teras ditutup nepi terakhir ibu jari anu kenca. Nah, dina motong kuku sampean mah henteu aya perbedaan pendapat, sepakat sadayana ulama dimimitian nepi dikawitan ku tina cingir anu belah katuhu teras kana jari manis sampean katuhu, jari tengah sampean katuhu, untuk curug gitu nepi telunjuk sampean katuhu, teras ibu jari anu katuhu, teras ibu jari nepi jempol anu kenca, teras curug anu kenca, jari tengah anu kenca, jari manis anu kenca, terakhir cingir anu kenca. Jadi nu aya ihtilaf nama dina kaifiat motong kuku tangan duanana. Kita nu tadi pendapat mu'tamad sareng pendapat Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab.